أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudhibin wa qaidil birril muhajjalin wa ala alihi amhuril kamilin wa ashabil hadina muhtadina ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Al-ayat. Hadratul muhtaramin, Allah subhanahu wa ta'ala nadawuh dina surat Al-Fussilat ayat 8 muningana, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun wallahu a'lam bimuradi. Saenyana jalmi anu iman jeung amal soleh, maka pikeun jalmi anu iman jeung amal soleh ganjaran ti Gusti Allah nu teu putus-putus. Gaduh ganjaran teu urang dipan Gusti Allah bekalna iman jeung amal soleh. Urang parantos amal soleh tapi teu make iman, maka moal gaduhan pahala. Urang iman gaduh tapi teu gaduh amal soleh, maka tetap moal gaduh pahala. Janten hoyong yang pahala nu agung di Gusti Allah, urang kedah gaduh iman jeung amal soleh. Urang iman parantos ngangkeun agama Islam kusahadatna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, eta nikmat nu ageung. Kantun urang ngeusian ku amal soleh. Ari amal soleh urang sadayana nyaeta aya 2 nu disebutkeun jalmi soleh teh. Jalmi soleh teh al-qaim bi huquqillah wa huquqi ibadi. Jadi jalmi soleh teh lain jalmi nu ditoli masjid hukum isuk tidur kepikeun ka soe jeder cicing ibadah di masjid lain eta hukum. Disebut jalmi soleh teh di mana hiji hamba geus bisa melaksanakeun ngadegkeun hakna Allah jeung hak hambana Allah. Bisa janten amal soleh pahala munggu Allah lamun urang geus bisa ibadah. Salatna, salat zakatna, hajina, eta disebutna hakullah. Selain hak Allah, oke aya hak ibadi, hak hamba Allah. Nyata amal anu aya sosial di alam dunia urang digarap, lamun diniatan kalawan amal soleh maka barusan dipahala munggu Allah subhanahu wa ta'ala. Biasa janten eta amal yang berbentuk dunia jadi akhirat lantaran sae niatna. Biasa janten eta jama teh amal akhirat bisa di dunia lantaran goreng niatna. Kam min amalin yatasawwaru bi suratil akhirah wa yasiru bi suratil dunya bi su'in niyyah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil dunya wa yasiru bi suratil akhirah bi husnin niyyah.
seueur amal-amalan anu gambaran akhirat tapi jadi gambaran dunia kulantaran goreng niatna. Seueur amal-amalan anu gambaran dunia bisa jadi gambar akhirat kulantaran sae niatna. Ngan kitu kanggo urang sadayana rupi amalia aktivitas urang upami diniatan niat anu sae maka janten pahala mu Allah Subhanahu wa taala. Rebo urang ngalaksanakeun amal soleh ageng pahala nu Gusti Allah kulantaran urang seur amal solehna. Tapi urang ulah ngarasa jumawa ngarasa urang geus loba amal soleh. Geus saeutik jalmi anu loba amal solehna ngarumasakeun diri geus mukakeun rantau lawang surga. Geus dibere pahala ti Gusti Allah anu agung. Tah di dieu anu janten PR kangge urang sadayana kangge meraup amal soleh. Urang teu merhatoskeun kana mawanina anu bisa ngahalangan dugina amal soleh ka Gusti Allah. Urang rajin ibadah, rajin salat, rajin puasa, rajin zakat, jeung rajin munggah haji, jeung rajin sosial di antawis urang sadayana eta kedah dijaga. Hoyong urang eta amal soleh dugi ka Gusti Allah. Tapi eta amal soleh teh urang kedah dijagi kana mawanina, pilih kata mawani teh teu ngadugikeun amal urang ka Gusti Allah. Margi aya anu tiasa ngahalangan amal soleh urang teu dugi ka Gusti Allah. Nalika amal soleh dicatatkeun ku malaikat, malaikat mencatat amal soleh. Nalika diangkat eta amal soleh ka langit ka hiji, di langit ka hiji malaikat penjaga langit naros amal non ieu amal soleh ini hamba. Ditaros ku malaikat pertama mengajaga langit, cek malaikat mengajaga langit. Nah amal soleh anjeun teh aya gibah teu. Lamun aya gibahan maka eta amal soleh moal dicana diteraskeun ka luhur diturunkeun deui ka alam dunia. Jadi lamun amal soleh aya panyakit gibah dina amal soleh urang sok sering gibah maka amal soleh urang moal ditampi. Non gibah teh dikru akho kabima yakrah, ngomongkeun kagorengan batur bari cocok jeung kaayaanana. Lamun teu cocok jeung kaayaanana sebatna fitnah. Gibah teh nyarioskeun kaawanan batur. Ulama kapungkur bikin ngamabahas tentang gibah, bujeng-bujeng nyarioskeun tentang masalah pribadina, nyarioskeun waragadna oge sapertos aya hiji jalmi anu acuk anu alit urang diawonkeun militik teuing kata baju teh jiga baju budak adik-adikna. Atanapi aya yang jalmi anu acuk anu agung anu dicarioskeun ku urang teh eta ge sapertos gibah komo deui dina masalah pribadina. Tapi namun diri urang aya anu gibah ngomongkeun sering nyarioskeun kaawonan nu sanes maka amal soleh urang bakal moal ditampi Gusti Allah dilungsurkeun di alam dunia. Seueur jalmi nu ngaku seueur amal solehna tapi sok nimbulkeun hoak, sok ngatakeun nimbulkeun kebencian di antawis urang sadayana. Jigana mah tukang salat, jigana mah tukang puasa, tapi sok ngomongkeun kagorengan batur lewat media, lewat HP, lewat YouTube, lewat Instagram, lewat FB, nyarioskeun kaawonan batur. Urang tah eta di dinya urang kada selektif. Sakali urang nge-share kana padamelan anu awon, urang bakal kacanak awonna. Mata kada hati-hati. Anu ngakibatkeun amal soleh urang teu ditampi Gusti Allah kulantaran aya gibahna. Ya nu kahiji di langit nu kahiji ku malaikat teh dijaga amal urang sadayana ditaros aya gibahan teu amal urang. Upami aya gibah lungsur deui teu ditampi ku malaikat. Teu aya cenah ieu mah malaikat amal hamba ieu mah tarang gibah, tarang ngomongkeun kagorengan batur naik kana langit nu kadua. Nah lulus di langit kadua henteu dijaga keneh ku malaikat. Di malaikat nu kadua naros ka eta amal malaikat nyanak amal soleh teh. Nah ieu amal soleh teh murni. Nah aya hubud dunia teu aya. Nah aya cinta kana dunia teu aya. Di parios eta amal soleh teh aya cinta kana dunia henteu.
upami aya cinta kana dunya ditolak taku malaikat penjaga langit nu kadua. Naon hubud dunya teh? Cinta kana dunya. Urang salaku umat Islam cicing di dunia butuh kana dunya. Dunia urang teh eta teh mazra'atul akhirah. Kebon jang kebon akhirat. Jadi urang prayogi kana dunia tapi ulah dipika cinta. Melepat teh di mana dunia urang dipika cinta. Gaduh mobil simpen di garasi. Gaduh motor simpen di garasi tong diasupkeun kana hate. Di mana barang urang diasupkeun kana hate maka urang geus hubud dunya. Umat Islam pek beunghar boga sawah lega, boga mobil seueur, boga imah agrempek umat Islam tapi ulah dipika cinta jadikeun ladang jang akhirat mazra'atul akhirah. Lamun dirina aya sifat hubud dunya dina amal solehna maka ditolak ku malaikat didungsulkeun deui. Upami lulus kumaha naik deui ka langit nu katilu. Ditaros deui dina langit nu katilu dijaga ku malaikat penjaga langit nu katilu. Cek malaikat nu katilu naha cenah dina amal soleh kurang teh aya ujub henteu. Enten tos langit nu katilu tos aya ujub henteu dina amal solehna. Naon ujub teh? Ujub teh ngarumasakeun boga diri. Lamun urang beunghar ngarumasakeun bahwa beunghar teh urang nusakeunana. Lamun urang pinter ngarumasakeun kapinteran teh milik urang. Lamun urang boga pangkat ngarumasakeun pangkat teh boga urang. Jadi ujub kana diri sorangan bahwa diri urang teh mampu tanpa aya pertolongan ti Gusti Allah. Nah urang teh bisa soleh, urang teh bisa soleh lantaran amal urang tanpa pertolongan tadi sami ujub. Jadi ujub mah ngarumasakeun kana diri. Namun amal soleh kurang aya penyakit ujub, malaikat nomor katilu ngajaga tong asup ka dieu turunkeun deui ka alam dunya. Lamun lulus di malaikat nu katilu langit nu katilu ujub, maka naik deui kana langit anu kaopat. Di langit nomor kaopat dijaga deui ku malaikat, ditaros ku malaikat ieu amal soleh saha? Amal soleh hamba kami cenah. Cing urang parios heula. Nah dina amal soleh teh aya takabur henteu. Naon takabur teh? Gumede ngarumasakeun urang gede. Sabab nu wajib takabur mah Gusti Allah, makhluk urang mah urang makhlukna Allah teu aya takabur. Al kibriya uridai cing timbulkeun rasa tawadu. Man takabbara wadda'ahullah wa man tawadda'a kabbarahullah. Sajalni anu takabur ku Allah bakal direndahkeun, sajalni nu tawadu Allah bakal diangkat. Maka jalmi takabur ku Allah bakal dihinakeun. Lamun dina hate urang aya rasa kibir, aya takabur, ngarasa gumede, asa urang pangakangna, mun eueuh urang mah moal jadi tah jelema teh tah aya rasa kibir, takabur, pandangan pabaraya sadayana ditolak amal soleh urang teh. Dikahandakeun deui di alam dunya. Di kalam dunia kita ditampik Gusti Allah sabab aya sifat takabur. Sabab sifat takabur teh asluhu fil iblis, asalna tina iblis. Sadaya dosa bakal dihapunten Gusti Allah. Nu hese dosa dihapunten mah dosana iblis, dosa takabur. Nabi Adam midamel amal awon. Iblis migawe dosa. Iblis migawe dosana kulantaran takabur dipiwarang sujud ka Nabi Adam tapi iblis alim. Sabab naon? Iblis lebih hebat tibatan Adam merasa lebih hebat. Sabab iblis teh golongan jalmi soleh kapungkur amal golongan malaikat betul ibadah kulantaran dina hatena iblis aya takabur ku Allah dosana teu dihampura. Malaikat Nabi Adam midamel akawonan tina syahwatna. Jadi upami dosa anu nimbulkeun tina syahwat maka itu gampang dihapuntenna. Dosa zina, dosa maling, dosa sadayana dosa hampir sadayana anu awak tina syahwat mah gampang dihapuntenna kantun tobat ka Gusti Allah. Tapi dosa tina takabur asa diri kurang pangakangna gumede kana diri urang sorangan eta hese sabab asalna ti iblis. Nah, lamun aya dina hate urang aya sifat takabur, amal urang teh dilungsurkeun deui ka alam dunya. Lamun lulus daya takabur naik deui ka langit anu kagenep. Aya naon langit kagenep teh?
langit kalimat aya naon limat kalimat dina langit kalimat aya penjaga deui dijaga ku malaikat ditaros ku malaikat teh di langit nu kalimat cek malaikat nomor kalima nah dina amal urang teh aya hasud teu aya jadi aya hasud naon ari hasud teh iradatu ala zawali nikmatil ghair hasud teh mikahyang leungit nikmat anu aya di batur ngan biasana hasud masuk salepel mun tukang dagang jeung tukang dagang deui hasudna teh tukang tani jeung tukang tani deui tukang pejabat jeung pejabat deui aya nu ngartos jeung nu ngartos deui hasudna teh jadi mikahyang nikmat anu di aya di batur teh leungit urang boga nikmat batur boga nikmat tah nikmat nu aya di batur hayang teh leungit tah eta disebut hasud maka lamun dina sifat dina diri urang aya sifat hasud amal urang ditolak ku langit ku malaikat penjaga langit nu kalimat dilungsurkeun deui ka alam dunya saat supaya lulus misalna di langit nu kalimat teu aya cenah sifat hasud dina diri urang teh naik langit nu kagenep aya deui nu ngajaga malaikat nomor kagenep ngajaga diareos kana amal urang naon dipadas malaikat anu kagenep aya dolim teu aya bisi urang keur amal soleh teh pernah ngadolim batur pernah nganiaya batur nah ku ucapan urang ku tindakan urang ku cariosan urang rupi-rupi pernah ngahina batur berarti gaduhan sifat dolim lamun aya sifat dolim pernah nganiaya batur ku lisan ku tingkah ku ucapan maka ditolak ku malaikat nomor kagenep diuihkeun deui eta teh dolim teh menawi urang teh ngadolim ka batur teh ngawonkeun batur kedah nyaikeun batur di mana lulus nomor kagenep tah nomor terakhir malaikat mun teh makhluk sadayana dijaga keneh ku malaikat nomor terakhir nu katujuh naon bisi aya riya naon riya teh pamer bisi anjeun amal ibadah teh hayang kapuji ku batur bisi ibadah teh hayang ditingali ku batur hayang diwawar-wawar ka batur tah aya panyakit riyana maka di mana aya panyakit riya eta amal soleh teh ditolak ku Allah Subhanahu wa taala dumawi urang sadayana nalika urang keur midamel seueur amal soleh maka nu langkung utama urang kedah dijagi mawani non mawani teh perkara-perkara anu bisa ngahalangan amal soleh ditampi ku Gusti Allah mungkin urang sadaya seueur amal soleh teu sakelit jalmi nu teu ngajaga kana nu bisa ngahalangan amal soleh ditampi ku Gusti Allah mudah-mudahan urang sadayana unik geureuy ngalaksanakeun amal ibadah amal soleh kaseueur-seueurna sing tiasa oge ngajagi kana perkara nu bisa ngahalangan ditampina amal soleh urang ku Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun anu kasuhun wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.